Tujuh dinten lamina dina saminggu diciptakeun ku Gusti kanggo umatna. Sangkan urang hirup dina katengtreman, tur ngagungkeun jenengan Gusti nu agung. Dinten Ahad eta dinten nu kahiji, salajengna Senin, Salasa jeung Rebo. Dinten Kemis, dinten Jumaah jeung Sabtu, sadayana Gusti nu nyiptakeunana. Dinten Ahad jadi dinten anu beda, Gusti Yesus buka tina alam maut. Dinten Ahad muka sajarah nu anyar, cikal bakal umat Gusti kumpul riung. Tujuh dinten lamina dina saminggu diciptakeun ku Gusti kanggo umatna. Sangkan urang hirup dina katentreman, tur ngagungkeun jenengan Gusti nu agung. Dinten Ahad eta dinten nu kahiji, salajengna Senin, Salasa jeung Rebo. Dinten Kemis, dinten Jumaah jeung Sabtu, sadayana Gusti nu nyiptakeunana. Tujuh dinten lamina dina saminggu diciptakeun ku Gusti kanggo umatna. Sangkan urang hirup dina katentreman, tur ngagungkeun jenengan Gusti nu agung. Dinten Ahad eta dinten nu kahiji, salajengna Senin, Salasa jeung Rebo. Dinten Kemis, dinten Jumaah jeung Sabtu, sadayana Gusti nu nyiptakeunana. Dinten Ahad jadi dinten anu beda, Gusti Yesus buka tina alam maut. Dinten Ahad muka sajarah nu anyar, cikal bakal umat Gusti kumpul riung. Tujuh dinten lamina dina saminggu diciptakeun ku Gusti kanggo umatna. Sangkan urang hirup dina katentreman, tur ngagungkeun jenengan Gusti nu agung. Dinten Ahad eta dinten nu kahiji, salajengna Senin, Salasa jeung Rebo. Dinten Kemis, dinten Jumaah jeung Sabtu, sadayana Gusti nu nyiptakeunana. Dinten Ahad jadi dinten anu beda, Gusti Yesus buka tina alam maut. Dinten Ahad muka sajarah nu anyar, cikal bakal umat Gusti kumpul riung.
dicuri